Ingat deui ka Dede Lesti ya. Nah, Dede Lesti. Dede Lesti teh aya hubunganana jeung Kerasakti. Di mana? Iya. Baheula eta gara-gara Dede Lesti eta Kerasakti jadi kitu. Nah, iya masih mulai konslet guys. Dede Lesti aya hubunganna jeung Kerasakti. Geus mulai konslet cek aing oge. Terus Kan poho kan. terus. Apan Sun Gokong teh jeung Pat Kai jeung nu hiji deui saha itu? Nu nutur guruna kan Biksu Tong. Ke barat mencari kitab suci. Benar. Eta teh nu ngajauhkeun kitab sucina teh Lesti. Mata terjadi kitu teh. Jarak memisahkan kitab. Jadi jauh kitabna teh jauh pisan. Diteteangan ku Biksu Tong jeung Sun Gokong jeung Pat Kai gitu. Gara-gara Lesti, lamun teu ku Lesti mah moal jauh-jauh neangan kitab suci eta. Cek aing oge naon guys. Kita eta mah lain kitab. Aduh, ampun. Iya mah pagaweana teh kan ngarusak sair we anjing. Pagaweana teh. Da pagawean sih emang pagaweana teh kitu we. Ngaplos otakna nu gergel-gergel anjing. Blong pokoknya namanya. Sair kabeh anjing salah. Lagu Duta Sugiarto patung anu bisul. Aya patung bisul. Kamari-kamari geura tempo dina YouTube-na sia mah. Patung bisul kau anggap aku patung selamanya bisul ho. Kawayang patung bisulnya. Anu ngabucatkeunana gitu. Heeh. Meureun heueuh patung bisul teh meureun cenah meureun nyeri meureun mata koos teh. Aing mah